يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama nyaurkeun nyiar ilmu diwajibkeun, kamu kalap dikhususkeun, pados angkatur maksakeun. Ari jalma mukalaf teh aya opat syaratna teh, hiji balig entong aneh, dua sehat akalna teh, katilu teh salametna, salasa hijina indra, paningal tur panempona, komo lamun duanana. Kaopatna nepi dakwah kaislaman tos katelah, loba ajengan ngawarah, komo geus loba madrasah. Hayu dulur sadayana, urang diajar fikihna, pados leres ibadahna, saluyu jeung syariatna.